Kangjeng Rasulullah kantos ngadawuhkeun ahli kubur ulah osok dipohokeun margi saban waktu ngarepkeun kasayanti nu hirup didugikeun saurna ya ala kusur ala kusur ala kusur ala kusur ala kubur anjeun senang-senang sare dina kasur nah teu emut ka kami ahli kubur coba sebat-sebat kasayan kami malah mandar jadi bunga kami pemaulah nyebat kaawonan kami margi siksa karasana leuwih nyeri lieu taneuh mung nyalira rasa sieun keung jauh ibu rama mana rencang kamananya pala putra malah dongkap malaikat rek mariksa saur malaikat nanya man rabbuka wa ma nabiyuka wa ma dinuka wa ma kitabuka wa ma kiblatuka mun salamet kana ngawalan tiasa darong ka perkara anu kaliwat dosa henteu tolab dosa henteu salat dosa ngabidah sareng maksiat dipariksa teu aya anu kaliwat